Haji, naon Haji? Ya biasa we keur ngurus. Ya Naon tangkalan. Teuh, anu sidung cenah ieu teh. Sepan kitu Pak Hajinya. Kumaha ieu teh kumaha? Aya naon? Iya Pak Haji aduh ieu mah bade curhat we Pak Haji. Kumaha? Ieu teh bingung ya kamari gerak ngajual hayam ke tukar di payu. Jadi bingung itu jadi lieur Pak Haji ka abina teh duh. Dirinya dia dengene teh kabingung we jeung kasusah. Bangblaskeun sinjang lar. Tuh, babaturan Pak Haji si Sahro sangsarana leuwih-leuwih. Anak dua salima-lima. Utang saabrek-abrek. Tapi jelema mah teu nguluh. Gembira we. Kitu ka dieu teh teu oleh seuri. Nyawa-nyawa mau atuh teh bese. Astagfirullahaladzim, kata si Pak Haji. Ya, Pak Haji, nu janten lemutan abdi teh. Ieu budak kumaha lamun nepi ka sakola dieureunkeun. Ieu budak abdi kumaha kaharepna? Geus, eta mah kumaha engke we. Mau ge teu sakola, teu oleh hirup. Teu eleh ku sarjana. Sok Pak Haji mah wanita rohan. Mau diadukeun jeung sarjana, menang mau tah. Allahu Akbar ya Pak Haji nya kumaha? Tamah lieur ka abina Pak Haji nyarios teh. Lain mere solusi tah aing mah keur mah lieur bingung. Amun tamah lieur, geus apa cek balik ka mana? Itu balik. Tong loba mikirna ka itu, moal aya tungtungna mikirna ka susah. Geus balik bawa. Ya saya bawa ke Pak Haji eta mah. Kita bunuh aing. Iya.